Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial dimana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng betebang dangu deui pemirsa sadayana di acara nu maneuh nyaeta dongeng pang bebrahmana ti Kandaga Kidagaro Spesial YouTube. Ngeureuyeuh deui pemirsa ndaskeun hanca anu katunda kamari. Dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak bagian ka 24 atau nepi ka 24. Kumaha terasana lakon mawar bodas sapara kanca urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Sadacan Hakim dongeng kangge nu nemean manco nemean ngadangukeun mangga ulah saasa. Di subscribe wae. Ditoel palebatan meloncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan, lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin. Amin ya robbal alamin. Urang krieu deui hancana ka bagian ka 24 nya. Kumaha tuh terasan ieu lakon. Urang krieu deui parasamakna saur bajigurna sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Pucuk dicinta ular aya ular ulam pun tiba. Rupana anu denok anu dolis teh masih hirup kene. Kumaha masih geugeuh ngalawan atawa babalik pikir eta kersa janten istri daeng. Cek daeng kaligata bari runat rinat nempo mawar bodas anu asana teh tambah beuki mencerang bae. Dasar datuk purunyus yah hayang dibebekeun eta sungu teh. Rahmat kalah anu ngakidir nafsuna nempo paripola daeng kaligata anu tambah pika sebeleun. Keun Kang, ku abdi di ayunanana cek mawar bari maju salengka hari wabayu manehna maju ke arah Bah Jaladri. Dang Rahmat mah lalajo we heulanya saheulanan. Wabayu ye hoyong olahraga heula, ceuk Wabayu bari babatek leungeunna. Atuh Rahmat ngalehan mundur da teu ka bagian lawan. Manehna ukur ngeupulkeun leungeunna nahan kamek. Pelesat mawar bodas ngablesat suku katuhna lempeng ka hareup. Tina jurus dadalinga pintih. Daeng kaligata ngakiwar ka kenca bari masangulin manca baruga. Dampaleunna meberek ngetik bincurang mawar bodas tapi mawaran cingeus. Gancang nilepkeun sukuna ka tukang. Bari diganti ku nyuruntulna pereup katuhu ngarah kana caleham musuh. Daeng kaligata narik suku katuhna ka tukang bari awakna ngulibet ka gigireun mawar bodas. Hiuk panimpugna datang ngarah kana punuk nu jadi lawan. Tapi na leplos tenggeulana ngeplos sababerikat mawar ngajorlat ka tukang dina jurus londok malih warni. Hiat wut duduk duk tenggelan bang lebur cadas. Ngahanca pisan tonggong daeng kaligata. Ayeuna mah tenggelanana karasa ku aing ye. Cek kerentes hatina daeng kaligata sanajan emang teu matak nyeri jeung tatu tapi ayeuna mah tenggelan mawar teh ngageduk keuna teu ngampul cara ti heula. Eta teh perbawa hawa ajian CPS anu geus dipibanda ku mawar bodas.
Daeng Kaligata balik manco kamar bodas cegur dua dambalengna dilimpudan ku seuneu warna beureum. Eta teh tandaning yen datuk tapak api geus ngarapa aji tapak api tingkat luhurna. Ya, wush, dambalengan katu datuk tapak api nyamar kana dada mawar bodas, tapi mawar teleh rika. Gancang manehna jingkrak beri notogen dua pereup kemarna kana beuteng nu jadi lawan, ngagunakeun gerakan ngajul bentang ngaranyah bulan. Duh, kolea bru, awak Daeng Kaligata namru. Mawar demikian kesempatan manehna ngolebat bari ngaluarkeun jurus gelap ngampar anu geus dieusi ku semu gunting. Ciat! Dudak jebrot ceku. Gelap ngampar anu ngawangun 7 serangan ngaruntui teh. Kabeh nyayang kana sakujur awakna Daeng Kaligata. Ayah! Daeng Kaligata ayeuna mah ngagoak. Bari awakna ngaclang jauh neungar kana tangga johar tuluy ngolosot labu. Tapi dasar Daeng Kaligata manehna masih nguniang hudang bari masang kuda-kuda deui. Nu saterusna mah narajang ka mawar bodas ngagunakeun tapak apina. Wus Daeng Kaligata nyahcer mawar bodas ngagunakeun jurus 1000. Ular mematuk tapi mawar ngawangun gerakan cukur riut anu dikombinasikeun jeung jurus kalakai ragrag. Geus sababaraha geprakan mawar bodas can keneh kabeunangan. Nya antuk nama datuk tapak api ngarapal ajianana dampaleungna diantelkeun kana taneuh Gurbay. Taneuh kabeulem seuneuna ningker ngepung urilingan mawar bodas. Mawar bodas salto ka luhur dua dampaleungna meber tuluy didorongkeun ka seuneu. Wush, jurus galura laut kidul niup kana seuneu pas atuh seuneu anu sakitu ngabobolana teh pareum sakaligus. Seret Daeng Kaligata yang namanya nyabut badik anu nyelap dina cangkeng sajeroeun bajuna. Badik cakra galigu ngaranna teh. Hurung ngempur cahayana. Eureum pikasieuna. Begat nyawa siaku ye badik mawar. Congo badik rocos ngarah kana dada mawar. Ti jauh ge hawana geus karasa ngayap panas. Jorela jeleng. Mawar nyingkahan ka tukang seret manehna oge ngudar karembongna, karembong sakti 8 hiji. Tungtung karembong ngaheumat rek melit kana beuheung Daeng Kaligata, karasa hawa tiis kaluar tina eta karembong. Tapi Daeng Kaligata rikat ngelok, bari nocoskeun badikna kana hulu angan mawar bodas. Mawar bodas niup karembongna ngadada karembong teas kawas tongkat wajah anu saterusna mah dipake ngababuk leungeun Daeng Kaligata anu keur nyekelan badik. Gunakeun jurus ronda nakol kohkol hiu bletrak. Celeng badik mah celeng kageweungkeun hut platak tongkat karembong muih ngacekuk kana puceur datuk tapak api. Ayah! Datuk tapak api harita ngalengak. Bari gancang mundur ngajauhan. Kocapkeun Bajaladri anu padungdung ngalawan Wabayu. Bajaladi ngahembatkeun beureup buleudna maksudna marek ngahanca dada lawana, tapi karake satengah jalan logodor siap cedak. Beureup Wabayu kaburu datang nganca cukang irungna. Ayah. Bari nungkup irung Bajaladi mundur. Ari sia teh bangsa ora eta bangsa siluman make ilmu sihir sia magdu teh. Make leungeun bisa manjangan sagala rupa. Wabayu tibang seuri. Wacara gelut teh maneh mah. Aduh rek make ilmu naon ge bebas gelut mah. Seret. Bajaladi nyabut dua kampakna. Gejleng manehna maju deui. Hiuk-hiuk leungeun Wabayu manjangan deui rek nonyok angan jeung ngababuk careham. Tapi Bajaladi teu cileureun ayeuna mah manehna rikat nigaskeun kampakna ngarah kana dua leungeun Wabayu. Wabayu mung ari dua leungeunna kudu buntung ku kampak musuh. Manehna ngarego bari narik deui seranganana. Ayeuna mah suku katuhuna anu ngaheumat dina gerakan buntut oray ngababuk maung ngarah kana cangkeng lawana. Hiuk, huk.
Bah Jaladri masih awas. Manehna ngagorentel bari kampakna muih, malik rek ngadek bitis anu jadi musuh. Sut los. Kadekan Bah Jaladri poos deui lantaran wabayuna gancang narik sukuna. Kejeleng Bah Jaladri muru ka Wabayu anu keur taki-taki. Kampak di leungeun katuhun rek mapas. Kana walikat ari nu kencana ngancam kana tarang gerakanana sebat ka cida bari ngagunakeun jurus simpenanana nyaeta ngabeset nangka murak kalapa. Tapi Wabayu rikat ngolebat ngagunakeun jurus orai gibug. Apal-apal geus aya di satukangan musuhna. Blesur reketek. Dua leungeunna nu manjangan teh meulit nalikung kana beuheung jeung cangkeng Bah Jaladri. Dina gerakan sancang ngabeulit mangsa. Kerekek. Sora tulang beuheung Bah Jaladri anu remuk kadenge. Celik dua kampakna rag-rag. Koleang bru awakna namru. Geus nepi titis tulisna. Poe eta Bah Jaladri mulang ka asal maot dina kayan letah ngelel mata melotot beuheungna pites sapisan. Ari mawar bodas pamirsa masih ragot padungdung jeung Daeng Kaligata. Sanajan kebenangan sabora kali ge awak Daeng Kaligata teu kerel-kerel. Mawar meulitkeun deui karembongna sawa musuhna ayeuna mah geus lemor. Daeng Kaligata gogodeg bari kekerot sabab karek harita. Manehna ngalaman patelak nepi ka ripuh. Manehna kunyam-kunyam geus puleud pikir bikin ngaluarkeun ajian pamungkasna. Celepung Daeng Kaligata teh luncat mani luhur. Dua leungeunna anu member ngaluarkeun seuneu anu pagulung-gulung sakali ngadorongkeun dampalna. Dua bola seuneu nyewuk tarik ngarah kana awakna mawar bodas. Ieu teh mangrupa jurus panustung dina genep tingkat tapak api nyaeta jurus naga ngabekah bumi. Mawar keuat ngawangun jurus ngabendung sagara leungeunna muih hareupeun awakna hiji tameng angin nahan datangna 12 seuneu piuk put pledug calagur. Puar. Bola seuneu teh buyar mancawura ka sagala arah. Cagur. Tanggal kihiang ka samber langsung kahuruan. Hus rungkun manjah belah kencau ge ka hebos langsung hurung ngabebelah. Wabayu jeung Rahmat jelung-jeleng nyingkahan petelan atawa pentalan seuneu anu aburisat. Datuk tapak api olohok bengong nempo ajian pamungkasna teu bisa ngarubuhkeun nu jadi lawana. Tapi manehna teu kapok. Ayeuna mah manehna rek nyemur mawar ti handap set cegur seuneu dina leungeunna tambah ngabebelah. Tapi dadak sakala langit ngadadak angkeup seor-seor angin nyor hawa tiis nerekab ka sakuliah eta tempat. Papadut ipis mimiti turun Daeng Kaligata gancang ngadorongkeun dua dampal leungeunna blesat dua bola seuneu ngablesur ka arah awakna mawar bodas. Eta serangan dipapaku tiupan sepi es tina baha mawar bodas parasat sinar bodas bari tiis kacida kaluar tina baha mawar pes brat. Dua bola seuneu teh pareum di tengah jalan bari sinar bodas terus neumra kana awakna datuk tapak api. Saharita keneh datuk tapak api awakna kaku ngebeku kawas patung es. Kejeleng hiuk pedag tenggelan panglebur cadas mawar bodas nanggal pisan ngahanca awakna Daeng Kaligata. Brai purulu. Awak Daeng Kaligata hancur sapisan jadi potongan-potongan leleutik sagede batu koral. Rahmat jeung Wabayu nepi ka muringkak ningali eta kajadian. Poe eta dua jalma goreng lampah unggah balewatangan. Lain ku sasaha sabenerna mah dihukum ku kalakuan dirina sorangan. Sifat jahat jeung deleka ka sasama ayeuna malik ngahukum kana badana.
Sanggeus ngurupkeun layon bah jalari jeung daeng kaligata. Mawar bodas sabatur-batur ngabring. Nuluykeun deui lalampahan ka lembur batu jajar. Wanci sareur budak rombongan mawar bodas tepi kanu dituju. Kasampak bining sih jeung Nyi Saeni keur ngadingdiut we ceurik di tengah imah. Bungaheun pisan kadatangan mawar bodas teh da asa manggih gunung Panangeuhan. Dadak-dak bae bining sih nyaritakeun naon-naon anu geus kaalaman ku Yaya tug nepi ka inditna Ki Ade jeung Ki Yudi anu ngabeledig nyusul ka Gunung Halu. Kumaha tuh Nyai? Rancana urang ka hareup Rahmat tumanya ka mawar bodas. Kedah disusul ka Gunung Halu Kang. Kirahan Nyi. Saya nama enjing we. Daya mah tos wengi. Ya saya nama enjing we neng. Kahiji ayeuna mah tos wengi, kaduana urang teh kudu ngempalkeun heula tanagi. Sabab bakal nyeng hareupan perang ieu teh. Wabayu oge mairan. Mawar bodas unggeuk tananing satuju. Isukna wanci haneut moyan nu tiluan geus aya di mumunggang Gunung Halu. Belah kaler sabab nyakat telah dibelah dinya pisan cek tukang ngalasuluh mah. Sababaraha poe ka tukang daya dua jalma lumampah ka arah belah dinya. Srog mawar Rahmat katutu Bayu Anjau ka hareupeun hiji guha. Nari cakakak teh sora nu seuri bangun bungah naker. Ayeuna mah nu di dadagoan teh ngurunyung datang. Niti wanci nu musari ningang mangsa nu utama. Waya dendam dedemit Gunung Halu bakal kacumponan. Marane sakabeh bakal nyusul batur-batur maneh anu geus disebakeun ti heula ku kaula. Corelat. Dua bayangan hideung ngacorelat ngablasat ti jero guha. Ki Mastani jeung Lodaya Alas Cidaun ngabadagan ulak cangkeng di hareupeun mawar bodas sabatur-batur. Dikumahakeun batur-batur kuring teh kumaneh Mastani? Mawar nyarita pangheulana bari panonna neuteup antep ka Ki Mastani. Siapa dulu baca tanya sabab sakedeung deui ge maneh kabehan bakal nyusul. Sanasib jeung batur maneh anu ti heula. Temal Ki Mastani. Bari teu leupas tina seurina bangun nguntup naker kanu tiluan. Mawar teu loba nyarita deui manehna langsung nyebrut narajang ka Ki Mastani peureupna ngadius ngarah kana dada kencan nu jadi lawan. Cebrod. Tenggelan panglebur cadas ngancar dada tapi aneh. Ki Mastani ukur nyerengeh. Wut leungeun katuhuna mata rek ngagamplang pipi mawar bodas tapi mawar gancang ngingkah ka sisi. Bari saterusna mah najongkeun suku katuhuna kana pepeuteyan Ki Mastani hiat cedak. Kawas tadi Ki Mastani ukur nyerengeh gajleng atuh mawar mundur ka tukang masang kuda-kuda pikeun nyiapkeun curus hujan silantang anu dieusi ku semu gunting. Kocapkeun Rahmat anu geus ateul sabab kamarina teu kabagian lawan, manehna miheulaan ngagapruk ka Lodaya Alas Cidaun. Jurus tajongan sepak kuda bager jadi bubuka. Ngarah kana angan musuh hiuk plos tajongan Rahmat ngahakan angin sabab lawan ngakiwar ka sisi bari gep bae. Suku Rahmat ditewak nu saterusna mah dibantingkeun. Ngagunakeun ulin benjang atuh kalayang gedebut Rahmat ragrag nanangkuban. Cado si setan teh. Awas ya, kuniang Rahmat hudang karak gerek masang kuda-kuda. Tapi perep musuh geus nyampek kana beungeutna. Aduh gancang Rahmat ngabalieur bari nyuaikeun pigelang musuh ku leungeun kenca. Pak sebrut jurus ajul gedang Rahmat datang ti handap rek nyatrok gado si Lodaya.
Tapi si Lodaya masih rikat manehna gancang narik suku katuna ka tukang bari ngadang heukeun sirahna plos ajul gadang Rahmat nganca tempat kosong. Kada kerek nyusul tepus, awak Rahmat kabur ditewak ditangkep pageuh pisan ku si Lodaya. Nanaonan sia teh? Make tunggap tangkep sagala teu sudi aing mah. Lepaskeun sia. Rahmat terjal tapi tangkepan si Lodaya pageuh ka cida. Lodaya melentingkeun awakna ka tukang maksud nama rek notogkeun sirah Rahmat tapi Rahmat mau ngarik kudu sirahna rangkah mah. Manehna sateka polah nunjalkeun tuurna ceduk. Kantong semar si Lodaya kahanca ku tuur Rahmat. Awak si Lodaya ngagerentel ngajauhan. Leungeunna rumpah-rampah neangan kalecina anu leungit hiji. Serepet Lodaya ngalugas bedog panjangna, gajleng syak. Manehna narajang ka Rahmat bedogna ngadius ti luhur rek nyempalkeun tak-tak nu jadi lawan. Ari Rahmat gewat ngawangun jurus pucuk awi kadebak angin, piuk plos, piuk plos. Panarajang Lodaya sabora kali pos ngahakan tempat kosong. Barang si Lodaya keur ngarenghap narik napas, Rahmat gancang ngarubah gerakanana jadi hiji serangan anu kilat. Tenggelan gugur gunung ngadius kana dada lawan anu saterusna ngacebrot dengan pisan. Hiu cebrot. Heuh. Disusul ku jurus gurame ngabinting ngahancap puhus ceuli anu jadi musuh hiu cebret. Ditungtungan ku sepak kuda beger anu ngajelepung ngahanca iga burung. Hiu cebrot. Wah. Solontot. Lodaya alas cirau nyelontot ka bibir jurang daligdeg soledat. Kolea awak si Lodaya ragrag kajungrang anu sakitu lungkawingna. Kadenge sora jumulitna anu les-lesan matak muringkak bulu punuk. Ngadenge jeritan muridna Ki Mastari ngalieu ka arah jeritan si Lodaya, sikapna jadi balangah mawar gancang nyebrut ngalukeun jurus hujan silantang. Serangan anu ngaruntuh 15 ngahujanan sakujur awak Ki Mastani. Tapi awak Ki Mastani teu kerel-kerel kalahkah mawar bodas anu manik hesang. Awakna geus mimiti karasa leuseuh sabab kakuras tanagana. Kudu ku sae es ieu mah sigana gerentas mawar dina hatena, mikir kadinya gajleng bae mawar mundur terus kunyam-kunyam mapatkeun sae esna. Reup langit angkeup ngadak pihujaneun datang. Seor kelebug angin nu kacida tirisna nyeor ngagelebug tarik. Hawa tiis narekab ka sabudeureunan eta tempat. Ki Mastani rungah ringeuh sabab teu ngarti kana eta kajadian. Sabot rungah ringeuh kitu, barasat brak. Sinar bodas anu tiis kacida neumrag kana awak Ki Mastani. Tapi cincin badar wesi kasiatna memang hebat. Ki Mastani teu kerel-kerel boro-boro ngabeku jadi patung es kawas daeng Kaligata. Bajuna baege atawa jubahna teu baseuh acan. Mawar Rahmat jeung Wabayu olohok bengong ningali kasakten nu jadi musuh gerotna. Wabayu sinakep manehna ngawatek ajian sangkala bolong. Ajian bikeun panarawangan. Geuning di buan-buan jurig. Aya kakuatan setan dina ali nu dipake di leungeun katuhuna. Wabayu ungut-ungutan sorangan ari mawar harita teh geus nyebrut deui. Ayeuna mah ngagunakeun tongkat karembongna hiuk bletak. Sirah Ki Mastani ditakol satakar kebek tapi lain kalah beulah atawa rengkah. Ukur ngaburinya kawas nakol watang besi. Tongkat karembong mawar ditewak ku leungeun kenca Ki Mastani sedangkeun leungeun katuhna ngacebrot kana dada mawar bodas. Aduh, leket teh mawar bodas ilang pangawasa awakna leuleus satulang sani teu bisa cengkat-cengkat acan. Ki Mastani ngawatek jurus ririwa nyabut nyawa. Maksudna mah rek maehan mawar bodas sabab mawar bodas anu geus ngaroga hala muridna nyaeta Ki Buyut Jagalpati. Odasia hiya cakar Ki Mastani anu katempo dilimpuran ku sinar hideung bau hanyir campur bau menyante. Dihembatkeun rek nobros babatok sirahna mawar bodas. Dina kayan kitu. Kalewat jorela jeleng kalayang clek aya nu datang ka eta tempat.
Si horeng datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kebaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heuh, keheula tahan heula ieu Ki Mas Tani yeuh. Meh rame tahan heula. Mending ge ngawug heula tah awug ibi anu amis raos kareueut matak dedeyeun ieu bari jeung masih haneut. Geura ieu jarajan heula da waktosna kabujang seep tah. Kukurauna ieu babayu karesep tah alias urap jagong. Gurih nikmat raos matak warga nya. Engke diteruskeun gelutna. Dede. Pohara pamiarsanya. Kabujang Norojo yeuh aduh tukang ngaganggu pangawug ya aki ge jajan heula awug we nya Norojo na bisa ruiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lambahan mawar bodasa para kanca dina lalakon Jawara Gunung Burangrang bagian kaopat likur Cagah urang teuneun heula di haneuleuum sieum geusan sampeureun. Urang tuna di Hanjuang siang geus sanaleun uang sampeur deui di bagian salajengna hatur nuhun ka sadayana pamiarsa di mana bae ayana anu tetep satya mancos satya ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran dongeng aki hatur nuhun. Sakitu heula panginten nu kapihatur akina amit mungkur heula salam kasadayana di mana bae ayana para mancower salam dunya. Akina amit mungkur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Cagah Hanca.